Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta teteh Andi Siti Nuraini. Di dieu teteh bade nyaritakeun carita anu judulna Hiji Poe di Museum Seni karya Evelyn Gozali. Satu acana teteh hoyong terang namiti masing-masing. Tepangkeun wasta abdi Indo Mukti Novianti kelas 4. Pangkeun wasta abdi Jahwa Alipia Suhendar kelas 5. Kurang lajeng kanu caritana. Dina hiji poe di Museum Seni, peucang maling bonteng di kebun Pak Eeng. Ngaremus kawes-wes dicetok di gayem. Geus kitu patani datang. Peucang lumpat muru lawang. Tuluy, waktuna indit ka Museum Seni. Poe ieu kumbi sabatur-batur baris ngiluan kelas ngagambar. Si kumbi teh kumbang anu warna beureum. Tuluy baturna teh aya gajah, beruang, kucing, kelinci, sareng hayam. Nah, di gambar ieu aya kumbi sareng kelinci. Model poe ieu mah nyaeta sayuran. Sabot maranehna ngagambar, saur kelinci teh, "Hei, bontengna laleungitan." Peucang nyokotna. Tuluy saur kumbi teh, "Hayu udag." Tapi ujung-ujung si peucang asup kana salah sahiji gambar. Nah, bet bisa. Kumbi sabatur-batur nurutan. Tapi wah teu mahi. Tuluy saur kumbi teh, "Cobaan asupna saurang-saurang." Saur kumbi oge, "Naha kieu, naha jadi kieu, urang geus robah." Tuluy gambar-gambar geus kaliwatan. Si peucang keukeuh teu daekeun eureun. Peucang memang linghas, tapi kumbi bisa ngapung. "Eureun," saur kumbi teh. Peucang lompatna beki laun, nepi ka akhirna saur kumbi teh. Usabab peucang eureun. Saur peucang teh, "Heug ieu bontengna kukuring rek dipulangkeun. Kukuring dikumpulkeun teh sabenerna mah keur bahan bakar pesawat kuring." Tuluy saur kumbi teh, "Hei peucang, lamun maneh butuh, maneh bisa minta ku cara hade." Tuluy saur peucang teh, "Oh naha." Kumbi tuluy ngajentrekeun. Si peucang ngarti. "Hayu atuh tuturkeun kuring," cek peucang. "Horeng beubeur mencek lain cocoan. Eta barang bisa mawa ka dimensi sejen." Saur peucang teh, "Hampura kuring rumasa geus nyolong bonteng. Meunang kuring menta bonteng deui sabada bubaran kelas." Tuluy saur kumbi teh, "Oh pek bae peucang, maneh geus jadi budak jujur. Pek bawa ku maneh bontengna sakarung." Si peucang budak jujur resep pisan kana bonteng. "Hayu urang baturan, sabab manehna gede wawanen." Tuluy saur peucang teh, "Wah nuhun. Ayeuna kuring bisa ngawurungkeun deui pesawat jeung bisa balik." Saur peucang. Atos sakitu janten hikmahna urang teh jadi budak jujur ameh biasa gaduh rerencangan seueur terus dipercaya ku sadaya jalmi nya. Mun sakitu carita ti abdi, hapunten sagala kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.